Wilujeng enjing salam sejahtera kanggo urang sadaya. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat, puji jeung syukur hayu panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sabab ku rahmatna urang sadaya tiasa patapung dina ieu kasempatan kaayaan sehat walagrei. Hadirin sadaya, neangan elmu teh kawajiban pikeun unggal jalma. Elmu teh cahaya hirup anu tiasa nuntun urang dina poekna kabodohan. Jalma anu miboga elmu bakal langkung waspada dina lampahna, bijaksana dina nyanghareupan pasoalan, serta mampu mere mangpaat pikeun batur. Dina ajaran agama oge ditegaskeun yen neangan elmu teh wajib, ti mimiti urang lahir nepi ka akhir hirup. Ku sabab kitu, urang ulah kantos bosen diajar, boh di sakola, di kalawarga, boh di lingkungan masyarakat. Hadirin anu dipihormat, ku elmu hiji bangsa tiasa maju, sabalikna tanpa elmu hiji bangsa bakal gampang katinggaleun. Ku kitu hayu urang eusian mangsa ngora ku hal-hal anu mangpaat, rajin diajar, hormat ka guru, sarta teu sieun maros lamun teu ngartos. Mugia ku usaha urang dina neangan elmu, urang sadaya janten jalma anu pinter, budi pekerti luhur, sarta tiasa ngawangun kahirupan anu leuwih hade ka hareupna. Sakitu biantara ti asim kuring, hapunten bilih aya kalepetan dina carios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.